Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Terlepas tina kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala, syukuring alhamdulillah biasa nyusun ieu natuman ala kadarna. Mudah-mudahan ieu natuman anu geusina pepeling, mudah-mudahan sing janten tamah-tamah eling ka Allah anu Maha Agung. Mudah-mudahan aya manfaat oge faedah kanggo sim kuring oge kanggo anu ngadarengkeun. Mangga wilujeng ngarebutkeun kalawan pinuh rasa hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Eling-eling umat muslimin muslimat, mangga yeregepkeun naboman sing hidmat, mugi di dunya rejeng di akhirat, kenging ridho Allah dunia akhirat. Di mana manusia tosep umurna, tegas naragana pisah jeung nyawana, tuluy dipulasa rakunu hirupna, dimandian dibungkus jeung disolatan, terus digarotong na jero pasaran, menuju kana tempatna kakuburan. Geus nepi ka kubur tuluy dikuburkeun, dina kubur mayit cuang ciengan sorangan. Kula warga jeung dulur tuluy ninggalkeun, sobat sadayana oge naringgalkeun, mayit jejeritan menta pertulungan, sabab dina kubur mata keempisan. Dikubur teh sempit rejeng poek pisan, pikeun mayit anu dosa ka Pangeran, mayit nu sae amalna ka Pangeran, dikuburna pasti lega caang pisan. Dawuh Nabi aya 7 perkarana, nu matak ngajadikeun caang kuburna, pek laksanakeun ku anjeun sadayana, mugi dikubur Allah mapari nikmatna. Hiji kudu sae ka ibu ramana, dua dina ibadah kudu ikhlasna, tilu entong pegap silaturahmina, kadulur jeung kabaraya salamina. Opat anu ngamanfaatkeun umurna, 5 tara nurutkeun hawa nafsuna, anu osok mawa kana cilaka
na di akhirat bakal cilaka hirupna. Ari kagenepna jalma ati-ati dina ibadah ka Gusti, bari niat ikhlas ibadah ka Gusti, tuju ngalobakeun dzikirna ka Gusti. Mugi urang sadaya kenging pitulung tiasa istiqomah dina ibadah sampai akhir hayat tengah rasa lelah. Amal ibadah ditampi kudat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.